Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Semoga anak-anakku, siswa-siswi yang soleh-soleha beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Ayeuna orang asup karena pengajaran bahasa Sunda kelas 4. Pembahasannya nyaeta rarangken hareup jeung sinonim. Aya dina halaman 8 nepi ka halaman 8. Sok dibuka nu tos gaduh buku LKS bahasa Sundana. Nu kahiji nyaeta rarangken hareup di. Rarangken hareup di, ya. Rarangken itu imbuhan depan, rarangken hareup imbuhan depan di. Nyaeta rarangken anu ngantep dihareupeun kecap dasarna nu ku kecap di, yaitu imbuhan yang ada di depan kata dasar, yaitu yang ditambahkan kata di, ya. Ustaz ulangi. Rarangken hareup di, rarangken depan, imbuhan depan di, nyaeta rarangken anu ngantep dihareupeun kecap dasarna ku kecap di, yaitu imbuhan yang ada di bagian depan kata dasar, yaitu ditambahkan kata di. Nah, penulisan di strip ya, itu maksudnya di depan, di-nya ada di depan kata dasarnya. Contoh nomor hiji, didahar. Didahar artinya dimakan. Penjelasannya, di mangrupakeun rarangken hareup. Di merupakan imbuhan depan. Dahar, kecap dahar, kata makan, merupakan kecap dasarnya, merupakan kata dasarnya. Contoh yang kedua, diinum artinya diminum. Yaitu penjelasannya di, ya, sama seperti tadi di dahar, hanya bedanya tadi nomor 1 di dahar, nomor 2 ini diinum. Penjelasannya sama, di merupakan imbuhan depan dan inum, ya, kata inum merupakan kata dasar, merupakan kecap dasarna. Nu kadua nyaeta rarangken hareup ka, sama seperti yang tadi nu pertama rarangken hareup, nu tadi nu pertama di, aya nu kadua ayeuna rarangken hareup ka. Fungsina sarua, fungsinya sama, ya. Rarangken hareup ka, imbuhan depan ka, nyaeta rarangken anu ngantet dihareupeun kecap dasarna ku kecap ka. Jadi imbuhan depan yang berada di depan kata dasarnya, yaitu ada kata ka. Contoh nomor hiji, kadahar. Kadahar artinya kemakan. Jadi kegiatan atau pekerjaan yang tidak sengaja dilakukan, ya. Penjelasannya, ka merupakan imbuhan depan, ya, ka yang tadi. Sedangkan dahar merupakan kata dasarnya, ka dahar. Tapi penulisannya tidak dipisah. Berbeda dengan di yang tadi nomor 1, ya, bedanya nyaeta, bedanya adalah kalau di, lamun di itu sengaja dilakukan, ya. Lamun ka itu tidak sengaja dilakukan. Contoh nu kadua, ka inum, terminum. Ka merupakan imbuhan depan, inum, kecap inum, kata inum, inum itu minum, merupakan kata dasarnya. Rarangken nu katilu nyaeta rarangken hareup ti, ya. Ti dengan ka hampir sama, yaitu pekerjaan atau kata kerja yang tidak sengaja dilakukan. Contoh misalnya kalau tadi ka penggunaannya di depan, ti itu juga tetap di depan, hanya penggunaannya pekerjaan yang tidak sengaja. Contoh nomor hiji, tikusruk. Tikusruk itu terprosok gitu. Andi tikusruk kana empang, atau Andi tikusruk kasolokan, kasusukan. Nomor 2, titajong, yaitu tertendang.
atau ketendang ya artinya. Jadi rarangken hareup nu dibahas tadi ayat 3 nya rarangken hareup di, rarangken hareup ka jeung rarangken hareup ti. Mun di nya contohna sate didahar ku abdi, sate dimakan oleh saya. Terus contoh lagi, contoh rarangken hareup ka, kue nu aya di meja kadahar ku dede, nggak sengaja dimakan padahal itu punya saya misalnya, punya nu abdi. Atau contoh yang kedua rarangken hareup ka inum, es sirup nu aya di kulkas ka inum ku mamah, es sirup yang ada di kulkas terminum oleh mama ya. Jadi seperti itu rarangken hareup nu aya 3 tadi pembahasanna. Kaopat nyaeta pembahasan tentang sinonim. Sinonim nyaeta mimbarda arti anu jiga atau sarua, yaitu yang mempunyai arti sama atau persamaan arti. Nah, itu namanya sinonim. Dalam bahasa Indonesia juga namanya sinonim ya. Contohnya nih, nomor hiji ayeuna sama artinya dengan kiwari, sama-sama bahasa Sunda nih. Ayeuna sama kiwari itu bahasa Sunda, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sekarang atau saat ini. Contohnya nih ada di huruf A dan B. Zaman ayeuna mah awewe nu neangan duit teh ari lalakina ciaricing ngurus budak. Zaman sekarang awewe atau perempuan, awewe itu perempuan yang mencari uang, yang bekerja. Kalau laki-lakinya tinggal di rumah mengurus anak. Nah, perbedaannya bisa dilihat tuh antara A dan B, yaitu pada penggunaan kata ayeuna dan kiwari. Contoh nu kaduanya eta awewe sama dengan wanoja, sama-sama artinya nih yaitu perempuan. Dalam bahasa Indonesia artinya perempuan. Ada contoh A dan B, bisa dibaca tuh. Ayeuna mah loba awewe nu garawe di pabrik. Sekarang mah banyak perempuan yang bekerja di pabrik. Yang B, ayeuna mah loba wanoja nu garawe di pabrik. Sama artinya tadi. Sekarang mah banyak perempuan yang bekerja di pabrik. Contoh nu katilu, kudu, kecap kudu sami hartina jeung kedah, kudu harus. Kedah juga sama artinya harus ya. Contoh A dan B dibaca, hirup mah kudu berseka, hirup mah kedah berseka, sama artinya hidup itu harus bersih ya, atau rajin bersih ya, peduli dengan kebersihan dan kerapihan. Jadi sakitu pembahasan ti Ustad pengajaran bahasa Sunda kelas 4 ayeuna ngeunaan rarangken hareup jeung sinonim. Mudah-mudahan sarudak anjeun sadayana tiasa paham ngeunaan materi tadi. Bisa diulang-ulang deui materi tadi nu Ustad jelaskeun, videona bisa diulang di awal sangkan hidup benar-benar paham tentang materi nu Ustad tadi jelaskeun. Hatur nuhun, ku urang tutup sadayana pengajaran ayeuna ku maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.